asup anu letik, beki letiknya. Bater mah menang BLT teh. Nogma, biasma, duit mah. Nah, ada urang. Ada ibu-ibu guys. Siapa sujang, ada geus ngalarowas teh. Emak. Tapi dah mama ngalamun wae. Ngalamun naon, Mak? Biasa we geus kolotna atuh. Mama yang nanya. Mak, ari Ujang di kandung ke si mama. Sabasa sih? Santai atuh nanya teh cing jelas. Ari Ujang di kandung ke si mama sabaraha sih? Nya 18 poe atuh. Mak, ari Ujang ini sabaraha tahun? 3 tahun. Ari si bapak jeung si mama nikahna sabaraha tahun? 3 tahun oke. Di 8 bulan 8 dintena. Salah umur maneh teh ayeuna teh 1 tahun setengah. Ah, maknya piraku 1 tahun setengah tos capek tangkieu. Enggak tanggal tanya. Kemali. Hei bah, kenaon bah? Kerkio we jang, biasa kolot mah. Nah haji anu bingung gitu bah. Iya bah teh geus ngucap. Hantu. Hantu bah. Jang. Hantu di dia mah garalak. Nu kumaha rupa hantuna bah? 1 memedi, 2 pocong, 3 kunti. Abah teh sieun bah. Anu kala itu mah. Di mana cicingna jurig teh bah? Nya tangkap teh. Luhureun imah si Ijah. Adinya naon anu cicingna bah? Kuntilanak. Dia tangkal eta mah kuntilanak oge aya 2. Nah, 2 bah. Anu hiji mah buukna lurus, anu hiji mah buukna kriting. Nah, bisa kitu bah. Terus hayang nyaho, anu hiji mah tara ka salon, anu kadua mah geus balik ke salon, mesti rebonding. Aya kitu bah kunti ka salon. Aya saha anu nanya. Ece budak urang mah geus mulai di sakola. Sarua we ce. Geus mimitiri wah deui. Samaruk atuh. Ce aya tukang peuyeum. Hayu urang pegat. Ce, payam ce. Nah, ade ce. Nyasak ce cenah ka dieu. Ce, peuyeum sakintal sabaraha? Upami seueur mah wias lah dimirahkeun. Bade sabaraha kintal priyogina. Meser sagelempeng we kanggo nyiram. Sok we mah we sagelempeng. Tamahan hiji sakalian ke mopok banget mami. Ucu amuk-amukan kunaon? Nanyakeun sakintal meuli hiji. Atuh ucu sok nyarakeun meuli mah. Geus